ribut dari semua naga hari jadi wah asa bebas aing di tim sukses wah atau siakan mah mual itu yang bernalu kita ya kan hei atuh hiburan atuh kan kali-kali mah tuh aing sudah seberapa hubul hayang hiburan itu gara-gara si covid gara-gara si corona covid ABC yang covid hitam ya kan kasacang wadang larawangan di juragan Arya Kuba Kesha dewek kerek nyarita gitu kan kepikiran saat teh dewek yang program segala mari ingin program sok kepikiran kubat udah jeuing main po anang niawan sih ya ampun hiburan kang ya bulan liburan ya nya tuh naon kudu hiburan udah naon dewek buka lagu naon kedurungan urang apa tadi sekali guru akur cina tadi teh geuning sering ingat kene papatana kumaha mun urang hayang maju kudu akur kudu bersatu gotong royong sawuyunan sapunya rege ari kudi hijikeun mah dibeungkeut sasapu oge di dinya ngaguru bisa beunang kabeh yang kuat lah semuanya rek sapunya rege teh asa ulah boga cipai we tadi teh naon wae tah kriteria hayang jadi pemimpin mulai dewe mah tunggu di sekolah SD itu tamat apa gitu mah akan mau naik benar ini mah karena eta sekolah hari ini yang matutna anggar we di kelas 2 teh naik aja naik tanggal cek aja naik kalau ketangkaran kriteria pemimpin teh kriteria teh kudu pemimpin teh nyuna ari nyuna teh kreator orang Sunda somea hade kasema tukang tulung tah pangarsana Bapak Abdul Syukur teh tukang tulung mereka nu dae mah nyangan kanu poekeun nulungan butuh narakan susah Pak Abdul Syukur patak dewek ayeuna ngadukung gelingan naon dewek macan naon kuti ayeuna oge nyak itu kuring oge nyuna eta kreator nyuna somea hade kasema tukang tulung apal gitu nama eta teh cicakan orang Madura ciri-cirina nyaah ka seni Sunda nyaah ka rakyatna nepi ka anjeunna nepi ka beliau ada eta beliau pangarsana Bapak Abdul Syukur kurang-kurang rojo ya macam dewek buka lagu jika kumaha kan laguna lain suka ringat kene nyantri tah nyantri teh agama kudu beragama ya pegangan sepengan kepercayaan ya ayo dirinya sekolah naonnya pendidikan ilmu kamu lahir nanti di ilmuwan jadi pemimpin hancur we nah siapa yang begitu juga kamu hancur kayak paribasana kan nitah teh mun lain ka ahlina tunggu ka usahanana mata nitah teh kudu ka ahlina ya kubur sanes ahli kubur lain si sekolah harap we ahli kubur sagala eta teh nyakola ari nyantika nyanti hati akhlak sanajan si lain make dasi wah baju bodas setelah duit tapi kamatat mobil Mercedes mun ayeuna mah lain apa sia naon Fortuner
Wah, Fortuner Masih Allah sport. Pajero, aya deui dengan mesin teroris. mesin teroris nah pakai teroris agak Teroris mah dilema. teroris panggeningan sok aya di garangan atuh eta mah hiris deh sok mana karang Dilembang ari hiris ngomong urang hayang sim pake simut hiris eta mah goblok ari tiris mah geuningan lamun urang di Lembang ngaon-hon bener eta mah sering teu hirisan bener eta mah bisa. lulus mah kan ngalabeut teh kan. ya aspirasi dewe tapi geula Ari tiris palang geus noong teh balik. ya masa kitu vision eta mah ari yang tiga teh akhlak ka akhlak nu sabenerna mah kadena wae Akhlakul karimah. akhlakul karimah citik Kang Maman Kidal dia mah ari akur yo tadi akur teh nyangu ari nyangu teh akur jeung batur akur jeung dulur akur batur salemur jeung akur batur sakasur lamun urang aya teh akur jeung batur sakasur jago namun dipangnyangukeun sia Wow. moal Kan, euy eta teh nyangunya. nyangu Upami kejo naon kan. ari hejo mah tetep ge Malahnya si lolodong kata gitu mah kan. lain sok manakaro ya jadi bahasa Sunda pada loba Loba. Wah. Sama Benghar. kejo. dahar Kejo. ya kejo tetege lolodong bahasa Sunda mah loba Nyatu. nyatu tuh lembut bahasa Sunda mah naki dieu pangarsana Bapak Abdul Syukur resep dicing di Sunda teh lembut bahasa Benghar ku bahasa. benar ku bahasa cacak-cacak orang Madura jadi sedih Kan. euy Urang Madura mah pan biasana ge krincing sate. heeh macak ge Bapak Abdul Syukur mah jelema murtad naon murtadna orang Madura mulai mempedagang sate ari salir anjeunna mah dagang puyuh wadah jauh we Alhamdulillah. tapi kepada gitu udah gede-gede yang gula potongnya coba bari usaha mah naon bae kumaha wae carana nu penting halal ya halal jadi barokah sanajan urang saeutik tapi barokah mah insyaallah Ciri khas bisa baru. maraban anak pamajikan hade ulah maraban anak pamajikan hasil kesang batu padahal kesang batu ya kudu disyukuri di dieu pas syukur nyukuri kan mah gopur mata kudu akur Tah, eta laras pisan. oke tuh mata oge nah itu lah lain naik nyanyi pada ieu kabeureun aspirasi sih kayak orang Sunda bukan lagu naon ada dewe kita ke lagu boleh coba gitu kan sing lagu naku mah ngegeus lain Pingkeun oh. nah itu lagi namanya yo batur balarea rempung jukung sauyunan urang dukung salerea tong ilang dina waktosna pilihan urang ayeuna cinta yang merdeka bisa dipercaya amanah kebahagiaan yu batur balarea rambut jukung sabuyunan urang dukung sarerea tong ilang dina waktosna pilihan urang sanadnya cinta geus yang tercekat
dikawit ayeuna urang doakeun kurang aya gasadaya mudah-mudahannya anjeunna nyalon selaku pemimpin calon daerah cing aya dina kawilujengan cing aya dina Ginanjar kawilujengannya cing direstui cing kenging wahyu ti Gusti nu kagungan urang anu asadayana amin amin cing sholawatan heula segede mudah-mudahan urang Kuslawat ieu sing janten manfaat barokah ka pangarsana Bapak Abdul Syukur anu mana mantenna bade nyalonkeun selaku calon pamimpin daerah Jatiena. Mudah-mudahan hidup Pak Syukur hidup makmur. Hebat. Sok ya. Hamdan li rabbil alamin. Mudah-mudahan ku suka ngelantaran sholawat di kawit ayeuna ya diruan masyarakat Jatiena cing tamprok ayeuna cing percantan ayeuna amin mudah-mudahan oge sadayana para kruna diantawisna anu ngabantos cing syariat mantenna dugi ka waktos nanyang cing sukses amin oge nayaga urang sadayana mudah-mudahan upami diparengkeun sanes upami mah kudu diparengkeun anjeunna bade cacarekan deui cenah rek nangap sila lain nggak di kamar masing-masing sewang-sewangan itu menang kudu nah ada tuh sering Social distancing. social distancingnya alah ampun naon sing buka kanya naon selain bukan aku kan ulang aya nyaho are koreng mah rarasaan mah lagu teh loba pasti satu latihan wae wah siap yes benar koreng mah hayang lagu naon ngalagu nu hese aya ngalagu anu babari aya Ayeuna aya komo. ngalagu nu hese naon ngalagu lu goblok jangan ditanya sih
Ari lagu nu babari apal. Lagu naon nu babari? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Lagu nganjuk. Betul. Hese mayar tak. Lah, eta. Hese mayar jangan ditanya. Lagu naon sih teh anu babari? Lagu nganyuk. Cik ah. Hese. Aya, ampun sih wala coba we ah. Kaul sini. Tuh. Itu yang pangruat. Doa kadunungan urang. Hiburan. Pangersana Bapa bersyukur sabaraha kaca. Keur mah hese hiburan teh kan. Bang pamumpung sering teh. Butuh sorat teh beak oge sering di sebelah tahu. Cing sumpah kan saya ngawayang. Aduh ampun ai Nu aya gentuan teh gini panggung teh kan. hayang dijual ka radio aya ai di panggungan. Untung permanen ya malah. Kemarin mah teh ngantuk kitu we. Nya kitu lain kuring mah boga misi ieu teh. Ngabot ka perkusi we terus. Cik misi Misi naon ieu dunungan kuring ngareos juragan anom Ya gitu-gitu baik. boga misi. Lawan misina cik si Akang ada tarang. misi jeung visi na teh nyangu. Eta bisi nyangu di barang akar di wae atuh nyeureun. Oh, da kudu buat barang akar mah. Anu barang santai wae. Palingan beak kembali beak. Bari beak sakarung nanti sering mau barang apa we biru nyangu bong sehat. Lapar wae cicing. Tapi perlu ada amunisi. Lawan dari nyangu teh nyaman dan unggul. Nah, eta Lain kana barang akar dengekeun. Slogan aya artina. aya artina nyangu teh nyaman dan unggul. Ari misina teh disebut moyan bebas. Benar kudu moyang. Oke buat himona naon himoan. Geuningan dina awak urang cenah geuningan ame buat himoan. Lain himoan imun. Imun. Kalau nasi tatang. Ari imun mah sok dirujak ka timun atuh eta mah. Katimus itu malakan. Ari ka timun mah sok dipais ka timus. Nah sok ka mana karep jauh. Jadi moyan bebas teh Katirisa. slogan moyan bebas teh memberikan pelayanan benar baik dan tuntas. Ya si Uma. Beres gitu. Hebat wala mani euy. Cerdas otakna. Sia pugu we kuring mah tuh cerdas. Ulah sok yang dibobodoh. Ulah sok hayang dibobodo wae ku batur atuh jeruk teh. Dari sumpah di medsos wae. Bat nempo medsos ayeuna mah. Takut deh si Uma. Cepebu kan cepebu. Naon sih teh cepebu. Online lu. Aya lain gitu naon eta teh. Ulen, lain ulen. Sok makar saya mah. Kana opian deh. Masak Nyiru nih ada entepkeun eta nulen. ya, kita ulen. Perdagangan online tuh. Jadi moyan bebasnya memberikan pelayanan benar baik dan tugasnya. Baik nganu kudu tugas sih mari pelayanan teh. Dua di Ganggayong ayeuna ge gawalan di rumah sakit di Ganggayong we sager oge. Kenapa kudu nepi ka tuntas ubarna teh. Oh gitu. Heeh. Mode ngawayang mah dibayar teh nepi ka tuntas. Katakan dia dulu beres Ngawayang panggung dituar kunaon izin can tuntas eta teh lamun izin tuntas masuk moal geura tambahan deui. kompak mah sabun. Kompak sabeukeutan urang tuntaskeun. Bener bae. Kudu dituntaskeun baru urang. Aya deui naon ngakeul sehat. Gening sekejo teh kudu diakeul ya. Berarti nu ngakeul teh nu budug ulah. Lain hartina nu budug ulah ngakeul. Pamajikan budug itu didinya geuring nah samrekakeun nya kapaksa pamajikan. Diakeul. Da pamajikan sorangan. Bener euy. Ulah salah arti. Ngakeul sehat teh aya artina ngajaga keluarga sehat. Eta. Jadi ngakeul sehat. Aya deui sloganana. Naon mun diloba sih slogan? Yes. Misi kuring ye hubungan. Pengarsana Bapak bersyukur. Jadi tim Ngopi, aduh kabeuki dewek dawala ngopi mah euy aya rokona. Lain ekeun setengah kamu udud wae. Boleh? Aya ududna aya. aya. Syukur eueuh mah eta we panakol kaya kenyot. Ya. Ari ngopi teh artina ngopi teh ngobrol ieu perkara
Indah iman lain indah Tapi hidangan, oh. juga hidangan sih deh kita kan makanan di wae hidangan segala ngopi teh ngobrol perkara iman ngopi teh obrolan perkara imannya lamun ayeuna akad jeung kuring ngobrolkeun teh ulah lain-lain Merasa ulah negatif positif we urang bener kemana-mana. dah Positif, Bang. Palingan follower Instagram na loba. dari itu sih deh we Serum subrek. aya deui pepes ayam aduh eta kana kabuti dewe tawara komo mun dibeulung eta teh pepesna ari pepes teh naon pais Pais. oh pais akar daek lamun dibere pais hayam atah keneh nek didahar moal ya moal tah ini disebut pepes ayam teh nu geus asak jadi pemimpin teh nu geus bener-bener asak Oh. pepes ayam ari ayam teh kadaharan jelema Tah. berarti jelema dihakanan ayam lain jadi sogarana pepes ayam ari pais teh kudu nu geus asak disebut pais eta teh nya nya paling ada we pais bobot asak-asak nya di poe dina kenteng mah tuh Mainan pepes ayam naon hartina pembinaan pemuda prestasi dan anak milenial Tah. ibu dawala hidup alus cerdas otak si lain dawala saha heula tuh korek Jadi tim sukses ya. malah jadi tim sukses oge eta teh pepes ayam pembinaan pemuda prestasi dan anak milenial nya ulah pipilih anak milenial oge ayeuna ku urang sok diayun diangkat harkat derajatna nah dina pamain bolana dina kesenianna karesepna masing-masing teh ulah diangkatkeun ku pamarentah Ulah. tah eta teh kreatifan prestasi anak bangsa prestasi anak daerah ini disebutna anak milenial ulah hebat si dawala bener dawala halus dawala misi teh aya deui naon burber udah naon burber itu hadiah burber neangan panggungan lain Bukan itu kan dia. neangan bantuan lain Jangan neangan usaha. kedaharan lain neangan usaha lain naon itu serius itu lain itu salah kieu lain burber ada disebut burber teh ya lembur bersih ya ilah aduh Jerawat tauhidna. aduh pinter si dawala suku dawala Jerawat tauhidna. jerawat tauhid si eta burber teh lembur bersih madak sering burber kayak itu burber kan ieu marsihan nyapuan eta teh burber aya deui naon mekar loh ari mekar teh naon wala Mangkang emuk gitu. wal emok ayeuna mekar marajalela lain sok mana karep nah Lain iklan aya. marajalela itu wala geus mekar eta teh ulah diturutan lain oke itu lain naon si mekar teh menumbuhkan ekonomi kreatif dawala bener si lain aduh hebat dawala eta teh mekar Jika teh malangnya di kamar. saya cuma lagi di kamar ini sok kemana karep itu dawalanya mata cek kuring oge aya heme naon sih cuma aya gini aya Oh, ratu kedam misi jeung pisi teh. segala bisa naon segala bisa teh sauyunan ngajaga lingkungan bersih indah sehat dan apok aman sini mana parpoe juga ning apok aman ya teh segala bisa sauyunan ngajaga lingkungan kudu bersih indah deui kan geus indah jeung bersih memberi sehat
geus sehat teh kan aman Kuat. jauh tina penyakit ya tak eta misi kuring waduh hebat dewala bener mudah-mudahan we dewala saha dunungan kuring misi teh bagja kuring maca oge teman numawi kuring boga lagu naon aya laguna kuring oge Jadi nyambung aku. nyambung kanya kuring urang lagukeun cing sama yang amalan dah itu sih. aing hayang ada yang lagu lain mobil butut lain sok mana karep mobil butut sangat kusuk Bangkung gitu. Wah bulan tuh kok. wah bangkung Eta purunyus. aya Tawa kurang-kurang banget. jauh atuh dengekeun anu ngisi jeung bisi oge sarua kuring lagu teu sagawaya Hari tinggal anaonan lagu artina mah bener doa kupingkeun mega cinta daerah kurang nu endah Jawa Barat khususna nu kadulaan ibaratna pemerintah nu amanah kahayan tenang warna kudu wanita nu hayang jadi pejabat sok sanajan pancen kalintang kudu bisa mawa aman-aman khusus nama wilayah jadi enak halus pemilu budaya baru calon kades Abdul Syukur terus maju pantang mundur mega cinta daerah kurang enak Jawa Barat khususnya anu kagelar ibaratkan pemerintah nu aman raya genap pernah kudu manehna loba jalma nu hayang jadi pejabat sok sanajan pancen kalintang berat kudu bisa mawa aman-aman khusus nama wilayah jadi enak halus pemilu budaya baru calon kades Abdul Syukur terus maju pantang mundur jadi enak halus pemilu budaya baru calon kades Abdul Syukur terus maju pantang beres hidup Pak Syukur hidup Hidup. hebat tawala bener euy Udah misi teman. mantap kan ngisi jeung bisina alus tawala nu mawi cek kuring oge kuring teh kanya teh teu kudu itu ae kumisi jeung bisina urang ngadugikeun ieu aspirasi eta teh kanya Tah, eta bener tawala kan mudah-mudahan we anjeun namanya ka seni sunat tah. hirup di sunat sagala nyuna mata tadi aya nyangu di mana sok orang Madura apal nyangu bener dawala ya menanak nasi meureun bener kitu sakuring di mana orang Sunda apal somea hade kasemah orang Madura bagat kunyaan tapi ka apal jeung prak-prakanana jeung praktekna eta kudu ka mah Assalamualaikum Kang. bener dawala seblak kami pun ias kanjing adawa anu disempal kapingin kayan di luar ayah manusia kukuluan hiji delawan laksana anu bikin kakip sukses sahari sabenerna anu nyalkeun